Sapoy. Biar bukan bisa ribu acan dika dika. Coba ke pangkalan sebenarnya nolongan ke orang tuh harus asa ayo dika dari senti ya gini kemarin gini saung we sugan we aya barudak nya di dia usah sahaya pangkalan anunya ya mah nyantai ngelawe lah bom bom mana wae tak perlu aing kemarin mah terus tadi tangan si Awe si Agus oke naon dek masuk buronan dek nggak apa neangan di dinya nih kemarin lu bobo si Agus teh kita kan itu kan butuh duit jangan kemana itu mana cek mana ayah lagi jelma pinter anu itu eta mah buah dukun ya bong ini orang percaya si Agus mah teman jelma pinter kade lah pati ting percaya bong ngejaan ya orang kamar itu mepet butuh ding duit lain gitu masalahnya bisa dukun palsu teh gitu wah aku doi itu dukun palsu si Agus ini ku aing ubrak-abrik imah niku coba we orang penting kali itu mendingan neangan urangnya kemari neangan apa ya teh ka mana dirinya teh awe ge si Awe si Agus neangan aing ngajakan sampai tengah mah ditungguin udun itu teangan baru dak eta nih maneh hayang teu duitna hayang lihat mah semua lain bong ngamarepanya si Awe teh aya kanjeut tiga anu mabok mah teh hayang udud ga urang teh nya mah teh dibere tah kurang teh nya 2000 aya 20 dicopot kabeh marukan si eta terus kumaha awe teh balik deui pas beuting ngamarep panggih tah penglihana urang teh pasang rok terus udah urang teh nya ka handap teh tah diudag panggih jeung si Cecep tah bereskeun ya anak masalah Cecep teh nyemkeun duit ka si Awe gantian ke mana gantian ka urang kenal jeung babaturan nolak gitu bos itu tentang lain masalah gitu nah kalau itu babaturan butuh meureun 20.000 tepira lain ku tepirana eta mah orang kan beli bensin mau ngeliat teh kira dicokot kabeh aku naonnya jadi juga jelema bingung gitu sawe ini namanya gitu ya orang datangan coba pun sekalian narik kasih Agus teh ngeliat teh karena yang butuh yang kawinnya tuh kembali itu ditarikan naik kawin tuh kolot jangka kumpul ngajek sampai paling parah atuh geus itu yang panggihan si Agus dah kemarin resolusi ini si Agus kemarin si Agus sih neangan maneh kok eueuh wae di dinya isu ngojek gini kamarana biasanya ngojek manehna ge nya juga nama manehna bener duitnya namanya juga kebutuhan duit yang enak mah ngojek
ada curiga orang mah dia obat ini ini menang. ulah kieu mah idinya sampeurkeun si Agus sugan we Dia seneng ngarojek di bawah kabeh kahacut si Agus mah renang duitnya di si heuh Agus. cigana mah tah Kang Suna, si Boy, si Kanil. Itu ngarojek deui enak mah. Mang ojek mang Oh. Wah, apa halo lah iya geus ojek deui urang tadi sing lah tuhnya si Apong mah orang ti tadi di dieu ngan ngojek mana main sikat wae deh kah kurang kerbutuh duit oge main salib we tah budak Siapa boy? Gimana nih? bom tah nih Bom? hei Urang mana? Ada masalah di naon di jeung urang? lain we Kemarin geus beres meureun. Masalah eta teh. emang geus beres Aduh. mana eta aya mayar ke cecep nih duit di mana eta bingung. Geus we teh kadiekeun duit 20.000 ka urang jika mayar urang keur. nah urangnya sarua butuh duit Kumaha atuh? eh Lieur urang. sarua orang butuh duit tak kumaha mayar ka si cecep Teuing geus we eta 20.000 ka urangkeun. butuh duit sorangan oge ieu teh keur butuh duit Emang tadi geus di mana atuh? geus di pangkalan geus keur ngojek aya penumpang we tah Oh. disalip kur ku si Apong keur butuh duit oge si Apong Sana kumaha urang? nama balik we Balik siapona ka mana? si Apong itu narik tadi urang penumpang orang keur tadi di pangkalan sorangan ngadak-ngadak datang aya penumpang main salip wae si Apong urang keur butuh duit Aya artinya. Oh nyeta Sawa urang lieur mana yang lieur nya. sarua pada butuh duit Sebulan we hasil atuh. nya dannya tuh mudah-mudahan sih hasil lah Geus we atuh nama urang ieu gimana nya? ayo lah nama orang balik lah Lieur. Ayo. Tinggal ka di tempat. Bos. Kumaha teh? Tinggalkeun urang ieu naik sorangan teh teh. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallam. Bos, kama bos. Ah biasa kabar udah kemana Pak Ustad ya? Keren Instagram ya. Kemana? Yuk baru dak itu. Ayo. Daripada di mana? Dua lima lah, nongkrong di bias. Kita basket. Stop. Awe di. Terus nungguan gardu. Nah itu sapi kieu nih Bos euy, bulan euy. Kumpul kawin dah. Ngali di. Isun wae. Kiruk teh. Mau ngomong lah ke calon itu Pak. Macam kumpulkan. Habis kemana di ada yang duitnya itu kamu si jijina ya Allah mengajarkan ya Allah pusing
Allah, berilah hambamu uang ya Allah. Hamba pengen uang ya Allah. Hamba udah pusing ya Allah. Ingin uang buat kawin ya Allah. Kawan mah ya Bung. Yuk. Naon eta? Pusing lain bos anjing. Aduh itu kawin teh. Sing we. Lagi si awet tuh salah gitu mah. Si awe kunaon? Si awet gitu pusing boga duit cenah. Kunaon? Heueuh pang kamari ini Hutang deui. Hutang si eta mah. Aing mah hutang ti tarikan kawin tuh. Heeh. Imuna. Boga urang bos. Kita buru-buru kawin duit can ketempo. Terus kumaha enak? Agus si jijina bom. Geus kapanggih sagus teh. Euy puguting ka mana budak teh? Kamari mah sagus neangan di dinya nih. Teu enak urang nu neangan manehna. Ieu itu bisa aing agus nu gelo aing. Pokoknya teh saha cik urang teh kikituan nih geus gelo panaon cik urang teh. Pasti lagu ieu nih. Manteh. Iwan Bopeng. Ya, Agus tuh gimana? Di mah biasa yang barudak barudak di mah gabut ya. Ayo Duh, kita kalian we. Yang mikir nyanyi we. Duh. Lieur. Naon ya? Oh, yang palas. Tambah uang tanya. Beri ya bau bang. Dua karung saja. Beri hamba uang. Urang oge hayang. Pong, Kenaon we? biasa pong nyanyi. Naon itu naon di dieu we? Lawe. Nampong Gampang we. aduh, ayo we, kitu wae deh. Kemari kitu. Taman nong kangen ka maneh we. Emane kemana wae, Pong? Dua poe, Perlu kemari mah we, urang ge perlu. wae. Pun si Agus teh we urang ge we. Duit teh anjing urang butuh duit kawin anjing. Orang lieur sih mah. Orang pembeli ku hutang sih mah. Gua masalah naon emang we maneh we? Pembeli hutang, Pong. Tang saha teh? Cecep, Tang naon? kemari gantian duit sama si Bombong. Modal ke orang tadi itu. Panggil si Cecep. Gantian sama si Cecep kita. Si bong Lieuran. Oh, ini cuman emang beresnya masalahnya. Geus sauna naon jeung urang mah we. tinggal jeung si Cecepnya. Cecep, janji. Anu kamari dipake ngopi jeung urang nin? Kembali di sini. Oh, Kan udut. manehnya udah guna. Oh, orang kembali janji ini. Eh, Mana kunaon? perlu urang mau kulit hutang teh. Kawin we ditarikan kawin we. Ini nu koma eta kebogo urang. Oh, Urang teh ya wana tuh ya Allah berilah hambamu uang. Lagi hayang sayang nanti orang. tekan dong ya kan. Iwan Bopeng. Oh, si Agus lah. Nah, enggak sih Abang. Mau tanda kawan mana yang dapat? Bukan orang yang duluan mana enak. Oh, ini bukan datang-datang. Mana kedaguan mana? Sarua di. Oh, sarua. Datang kan itu. Belum sih mana? Terus kamu bilang gitu. Tah, si Agus tah. Sia. Naon? Bus cek kamari sih nih buka dewek mau di kita cina. emang jiruna naon Daun jurna. Wah, kamar kamar yang sorangan di jampe-jampe untung aing tekati po ge. Bubugan si Agus teh. Oh, ayo orang bukan lah. lain kitu atuh maafan lagi teu nyaho Bukan lah, kurang lah. Pusing.
Kemarin digubukan mang, tak budak mang. Aliling istighfar. Digubukan ke mang. Kan nipu tak ke urang. Kapan tanya orang oge? Ku saya tadi Nipu ke urang. Iya ta duit 2 karung lagi pertama daun sina. Na daun ya. Satu urang main kebukaan wae. Apa main nipu urang? Kemarin mana nipu dikasih apa? Masalah tipu menipu mah ya bisa mau deui ana mah. Araga teh nyawa tuhan pura. Waduh betul. Ya mau deui bos. Baik, mana ya? Dia kan sia. Dan kurang jokot lain kurang. Kurang. Gue bejako na kesieun. Lumayan. Awe manengan. Ayo. Budak mulu di Lumayan ieu. Lumayan. Itu kan dia bawa. Ini kayak apa ya? Yang tuh Ulah, malah kita mau apa punya ke batur. Tuh ampuranya urang. Kan urang teh sakur mere jalan Leweh budak teh hayang. yang tuh atau ampura. Kayaknya itu pan mang tuh mengampura coba mang. Udah hampura tawe. mau di mah Mau apa urang teh sakur mere jalan urang mah. PT bener we dukuna. duit tuh nak karung teh urang bunga Urang ada teh nyote bang we daun kita mau kumaha geura ampura tuh. Tuh ampura nu bagaran dia tuh. oh atuh Nah, ampura yo. Oh gitu-gitu deui nya. Tah kitu mah bong we permasalahan beres. Anu mah urang mah rek balik we nya. Nun mangnya geus bantuan mang. Sok lah. Emangnya Pak Ustaz nya. Kan ngomong tina kumaha urang aya kegubugan urang tadi. Beres nama ulah ngabubugannya. Wah, bagaran mang eta mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.